Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, langkung ti payun hayu urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos maparing kanikmatan ka urang sadaya di antawisna nikmat sehat sehingga urang sadaya tiasa patepung lawung paamprok jonghok patepang rarai dina ieu kasempatan kalawan dina kawilujengan. Shalawat kalih kasalamatan mugia tetap dilererkeun ka junjungan urang sadaya nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargana, ka para sahabatna, sarta mugi-mugi ka urang sadaya salaku umat-umatna nu di akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tepangkeun wasta abdi Pandu Guntar Jati ngagem pancen janten panubu catur. Teu hilap ngaturkeun rewu nuhun ka para panggijer sarta pamilon anu keur sahadir dina ieu kumpulan kanggo medar sarta ngadiskusikeun ngeunaan diajar di sakola. Kukituna supados henteu nyangkolong kana waktos, hayu urang sadaya buka ieu sawala ku awasan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para panggejer sarta pamilon anu kusim kuring dipika hormat, sata acan dincak kana acara salajengna supados teu disaha-saha sim kuring seja nepangkeun para panggejer anu bade ngadugikeun kamandangna. Panggejer nu kahiji nyata Bapak Kuswara Suhendar MPD asalna ti Cigasong Kabupaten Majalengka, mantena mangrupa guru bahasa Inggris di SMAN hiji Majalengka. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganana. Sareng anu kadua nyaeta Ibu Hajah Yayan Mariana MPD SPD punten anu asalna ti Cigasong sami Kabupaten Majalengka, mantena mangrupa guru BK di SMAN hiji Majalengka. Wilujeng enjing Ibu hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin supados urang leuwih neleman ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang regepkeun kamandang ti para panggijer. Sumangga ka Bapak Kuswara kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Kuswara Suhendar anu tos ngadugikeun kamandangna. Sae kacida naon rupiah anu didugikeunana, salitna parantos muka pandangan urang sadaya ngeunaan dia naon pentingna diajar di sakola. Nurutkeun mantena lamun diajar di sakola teh penting pisan. Sabab siswa tiasa langsung ngadangukeun penjelasan anu didugikeun ku Bapak atawa Ibu guru di sakola sehingga babari dipikahartos ku siswa. Anu salajengna ka Ibu Hajah Yayan Mariana dihaturanan kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Hajah Yayan Mariana anu tos ngadugikeun kamandangna. Nurutkeun kana mantena ku ayana pangajaran di sakola teh aya kaluwihan sareng kakiranganana. Kaluwihanna nyaeta pangajaran anu didugikeun ku Bapak atau Ibu guru di sakola leuwih babari dipikahartos ku siswa. Ari kakuranganna nyaeta lamun diajar di sakola teh waktosna teu tiasa lami sareng dibagi-bagi janten teu tiasa papendak sareng rencangan anu waktosna beda sareng arurang. Kulantaran waktos anu sakedik, sim kuring bade ngawatesan kanggo pamilon anu bade tumaros ngan ukur kanggo saurang. Dina ngadugikeun patosanana kedah ngacungkeun pandangan teras nyebatkeun namina sarta teu kenging gogorowokan. Hatur nuhun ka rai anu tos ngadugikeun patarosanana, kirang langkung patarosana ngeunaan kumaha upami diajar di sakola teh langsung sadaya sakelas henteu dibagi-bagi waktosna. Sumangga panginten ka Bapak Kuswara kanggo ngawalar patarosanana. Hatur nuhun ka Bapak Kuswara anu parantos ngawaran patarosan ti rai. Anu isi walerana nyaeta pamarentah teh teu acan masian izin pami sakola tos efektif sapertos biasana atanapi sadaya siswa hadir di sakola sabab bilih ngarumpul. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara ti kawit dugi ka rengsena parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kukituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara ku aosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panubu catur sareng sapara kanca nedah hapunten anu kasuhun
pilih aya cariosan-cariosan oge paripaos anu matak tegenah kana mana hadirin sadaya. Mung sakitu anu ku pihatur, hatur nuhun kana perhatosan ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.